ayeuna rek ka mana lu? Aya anjing tuh. Anjing. Ayeuna dek ka Citumang body rafting. Jadi rek papalidan di nama gitulah. Tinggal lagi gerak ke itu. Anjing, hoi anjing. Nah, ieu ngaran-ngaranna wisata Citumang Lur. Wisata cai nu ayana di Pangandaran. Ieu salah sahiji pintu asup. Pantu asupna tah. Tuang asup. Ya, Kang Ujang. Kang Ujang. Jiji. Oke Lur, ayeuna urang rek ke mana? Ka Citumang, ayeuna urang keur di jalan Lempang. Edeuk ka Citumang. Edeuk ngojay cenah di ditu mah. Jadi kumaha Citumang teh, Dek? Citumang teh destinasi siga kumaha? mangrupakeun salah sahiji tempat wisata nu aya di Pangandaran anu berkaitan langsung jeung cai Lur. Di Citumang urang bisa ngojay, bisa body rafting, bisa telum. Ari umur patokan umur kumaha Dek? Harga asupna sabaraha ieu? Harga asupna per orang 100.000. Oh 100.000? Nah ini murah. Harganya murah. Cuman saimbang jeung fasilitas nu disadiakeun. Ari 100.000 eta teh meunang naon wae? Kahiji fasilitas safety first. Naon? Hingga body protector. Sebutna ngaranna ieu teh pelampung. Terus fasilitas kedua keamanan pakai guide, pemandu pakai guide. Pemandu da euy. Halo heula. You stood there, shining like the sun in the sky. Never old, brand new girl. You're like the moon and the stars, they collide. Take me back to the days in March. Falling around, making out in your best friend's car.